الشباب تعالوا تعالوا لفصل الخطاب أهب النبي ونادى الشباب فطوبى لعبدي دعا واستجاب إلى الله ندعو إليه المآب شباب الإله ذاك السلام تعالوا تعالوا لفصل الخطاب أهب النبي ونادى الشباب فطوبى لعبدي دعا واستجاب إلى الله ندعو إليه المآب إلى الله رب الورى وحده إلى رب لا مرتجى بعده إلى الله رب الورى وحده إلى رب لا مرتجى بعده إلى المصطفى الثاني عهده إلى المصطفى الثاني عهده شباب الإله شباب تعالوا تعالوا لفصل الخطاب أهب النبي ونادى الشباب فطوبى لعبدي دعا واستجاب إلى الله ندعو إليه المآب سر لنيل الخير جميعا يا مجاز بيت الله سر لنيل الخير جميعا يا مجاز بيت الله واسألوا الله العفو دواما واسألوا الله العفو دواما أكرم خلق الله بفضل أكرم خلق الله سر لنيل الخير جميعا يا مجاز بيت الله سر لنيل الخير جميعا يا مجاز بيت الله واسألوا الله العفو دواما واسألوا الله العفو دواما بفضل أكرم خلق الله بفضل أكرم خلق الله بالمصطفى ربي يهنيكم ويبلغكم كل أمانيكم بالمصطفى ربي يهنيكم ويبلغكم كل أمانيكم من كل خيرات بكم يا أحباب رسول الله من كل خيرات
أسألullah afwa dawaman bifadli akrami khalqillah bifadli akrami khalqillah. Cek. Cek, cek. Coba siapkan tak? Dewan coba. Cek, cek. Tutup ehona tekin dewan coba lah, cobian lah. Cek, cek. Triple angkat lid. Cek, cek, cek. Cek. Cek, cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh duka acar nuangna dibaraseuhan duka tarunduh duka lalapar nu ngajawab salamna sorakna rada eueuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang ehona teking dianggo pisan sok coba. Alhamdulillahilladzi ja'alal auladahumul amanah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifa. Bas alitan. Kurang enakeun ya. Wa qala aidan la khaira fi kasirin min najwahum ila man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas famay yaf'al dzalika ibtigha amradatillah fasawfa nu'tihi ajran adima. Al ayat sadaqallahul adim wallahu a'lam bi muradih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum ala salasi khisalin hubbillah wa hubbi nabiyyikum wa qiraatil Qur'an. Al hadis sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil ya rabbil araya ieu teh buaya La ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah.
Amma ba'du, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu. Sama-sama kita membacakan alhamdulillah. Salawat salam kepada baginda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama dengan membacakan kalimat salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Baca salam dulu kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasul. Assalamu alayka ya habibi ya Rasulullah sadayana. Assalamu alayka ya. Santri keluarkan sorana. Assalamu alayka ya habibi. Sama-sama membaca salam kepada junjungan Rasulullah. Raqatu aina ya syauqan ajib tu ila habibi faqda ya qalbu warifqan. Raqatu aina tarikan sorana. La habibi faqda ya qalbu warifqan. Sholli ala Muhammad. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Qalbun bil haqqi ta'allaq ya baki yas'al khaliqahu fa'atahul wahyu fa'asraq. Iqra iqra ya Muhammad. Assalam. Semangat untuk membaca salam. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Ya Rasulullah ya taibatu ji li rasulillahi muhibba li raudati sakanat ruhi wa jiwaril hadi Muhammad. Ya taibatu ji li rasulillahi muhibba li raudati sakanat ruhi wa jiwaril hadi Muhammad. Assalam. Luar biasa. Ya Nabi Allah. Mu'alaika ya Rasulullah. Semangat Jatinegara bersolawat. Ya Nabi Allah. Ya Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Nu dipihormat Master of Ceremony keun bae nini tengarti oge. Lah itu si abah ge meni melongkeun jigana teh teu apal tengartieun. Eta teh bahasana sanes bahasa Sunda, bahasa Inggris teu beda jiga good morning, selamat pagi, bujur muning, enak sekali.
Aki-aki nini sok nyebutna protokol MC pengalas salagara penertib wanci itu lamun cek budak ngora eta MC na kasetnya aparatur pemerintah baik sipil atau militer titongoh dugi kalebak wabil khusus aya Bapak Kanit sanawas Bapak Kepala Desa teu aya Bapak RT Bapak RW para alim ulama, para ajengan, para kiai, wabil khusus neng guru kita Akang Haji ti Sindang kasepungan nu aya di payunan urang ieu teh ibu guru urang muliakeunlah para ulama man akramal ulama faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah dakhalal jannah. Para nabi tos teu aya, nabi tos teu aya, aya ulama warisan para nabi. Cintai para ulama, cinta ka ulama sarua jeung cinta ka nabi. Cinta ka nabi sarua jeung cinta ka Allah. Cinta ka Allah jaminan yak dakhalal jannah masuk surga. Subhan. Coba mana nu cinta ka ajengan, nu cinta ka guru kita, angkat tangan semuanya. Nu katuhu tanpa terkecuali sok Mang Udin nu di tukang acungkeun leungeunna eta birodiah BMH leungeunna kaluhurkeun nu tadi kaluhurkeun berarti bau kelekna tah sok goyangkan tangannya ke kanan dan ke kiri manana aman kaifama kumbukum tarikan yang santri sorana lakum kaifama kumbukum kaifama sakali deui ajib angkat tangannya kaifama semuanya coba sing kompak keprokna tepuk tangan satu kali sakali balikan deui tepuk tangan satu kali dua kali berkali-kali resep Pak Kanit ari ngaji di hareupeun murid TK teh kieu keur hujan titah keprok ge keprok. Nu dihormat wabil khusus sohibul hajat sohibul walimah Bapak saya teh Bapak Deni Diding beserta Ibu Yati Nur Hayati. Bapak Diding ieu teh nu hajat nu rek mayar abdi eta teh. Panganten hitan anu bade dihitan cep ka kehulah tuh Cep Muhammad Azdi Asidik. Luar biasa saya namina Cep Muhammad Azdi Asidik. Ieu atos dihitana teh acan acan ari Bapak Deni na tos dihitanan Subhanallah hatur nuhun ya Pak Deni Pak Kanit abdi tiasa tepang sareng urang kampung naon ieu teh? Kampung Kutasari. Ya Allah di Kutasari teh ibu meuni karasepnya. Neng tuh tingali urang Kutasari mah meuni seueur nu mirip artis. Komo ya grup Hadrof mah meuni loba nu mirip si Tukul ya. Kamu eta mah meuni jabrik buuk negara. Alus ketak jang mending kena kitu lah gondrong daek ngaji daripada botak korupsi jang tong dikeprokan yang dalain Persib ieu teh
Yang saya banggakan subhanallah ieu aya santri Bu. Aya santri ya. Ieu teh santri teh Ibu mutiara yang tersimpan untuk di masa yang akan datang. Tepuk tangan santri. Hidup santri. Lasok ngahina ka santri teh. Santri budug. Ya Bu hanya kali isukan mah budak tadi pasantrenkan budak teh jadi santri ketika nanti di akhir zaman jelema keur menghadapi masa kebodohannya rek ibadah teu apal ilmu ibadahna rek salat teu apal ilmu salatna rek wudu teu apal ilmu wuduna nanyakeun ka ajengan geus teu aya nanyakeun ka sepuh nu ti payun geus teu aya ka saha nanyakeun iwal ti ka santri nu ayeuna keur masantren. Hidup santri. Takbir. Ganeng santri mah. Biasana lamun ganeng kieu teh can dibere dahar santri. Subhanallah Pak Kanit alhamdulillah di dia aya pasantren. Urang doakeun ieu kasepuhan Kang Ajengan guru-guru anak Allah sing dipanjangkeun yuswana. Ditambih-tambih barokah yuswana. Ditambih-tambih barokah ilmuna. Tambih barokah milik rezekina. Muga-muga tambih istrina. Iya teh jam teneng tos jam 11. Di dia mah jam 11. Jadi punten Pak Kanit ka tambih abdi teh capek tunduh teu kiat. Da maklum abdi sapeuting ripuh teu daek lilir. Kalaresan neng wengi teh Bu Haji ngaos di Malaus mah wios teu naroskeun ge. Ayeuna ka dieu bade langsung ti dieu ka Malangbong ka pasantren An-Nur. Ti Malangbong Ibu abdi bade teras ka Jakarta doa ti urang Jatinegara ti urang dieu Ibu ti urang Kutasari khusus ti santri Bu Haji enjing bade terbang ka Malaysia. Alhamdulillah kalaresan diondang Ibu abdi ku orang Malaysia kanggo ngahadiri acara syukuran hitanan si Upin jeung si Ipin. Meni usuk mau balik bohong dipercaya. Subhanallah abdi angkat di Pangandaran Ibu tadi bakda subuh Pak Kanit mung 12 seubeuh. Ya kalau resan meureun tos biasa di dieu mah pangajian dihareup mu balik tara dibere cai geus biasa. Wios Ibu da ayeuna teh bulan Rayagung tanggal 1. Ibu alhamdulillah bingah we. Abdi tepang sareng kasepuhan ieu terutami jadi bingung abdi teh Pak Kanit rek ngobrol teh nu di payunan teh ajengan wungkul kiai sesepuh pasantren beh dieuna atuh Pak Kanit nu geus boga pangkat jabatan S1 S2 sementara abdi S lilin jabatanna palang hiji palang 2 abdi mah palang kakan ngan duka ieu teh da Pak Kanit ari cita-cita mah abdi teh ngan can laksana wungkul sugan we doakeun ieu ku neng-neng santri neng Bu Haji teh hoyong jadi presiden aminan gitu. Pokoknya abdi mah janji lamun abdi jadi presiden ieu santri nu gondrong teh si eta jang lamun Bu Haji jadi presiden ujang ku abdi rek diangkat jadi menteri agama jurusan pertahlilan. Ya Allah, da tos lah neng ngaji mah teu kudu lila geuning di pasantren ge. Memang di pasantren mah kudu tuluy zaman ngaji teh kudu panjang waktu. Ari ngaji keur kieu mah teu kudu lila. Nu penting mah singkat, padat, melekat, ulah poho engke balik mawa ilmu anu manfaat. Berkat-berkat. Atuh pantesan tadi ieu mah punten duka santri Pak Ustad panginten abdi tepang di ditu tuh di jalan nuju markirkeun mobil aya santri ngajingjing keresek si horeng eusina berkat pamere ti Padeni eta bari sosolawatan
sallallahu ala Muhammad balikna menang berkat hanjakal geuning saeutik murunan dileg-leg ustad. Hancur hatiku. Ngaji encan geus dipitnah ku santri gara-gara berkat. Pas ibu iya Pak Deni sareng Ibu Yati. Laras Bu Yati? Syukuran putra na enjing bade dihitan. Ari hitanan teh ibu dihitan teh ibadah. Ngan ibadah nu dibarengan ku nyer. Sok bantuan ku nyer. Kan ibadah teh tilu neng, hiji aya nu dibarengan ku nyeri, dua aya nu dibarengan ku capek, tilu aya nu dibarengan ku nikmat. Kunaon cenah? Awas, engke aya pertanyaan nu ngajawab di buruhan. Hiji nu dibarengan kunaon cenah? Dua capek, tilu naon ibadah nu dibarengan ku nikmat nu ditungtung heula nikah ya hayangan kiwin saya tamah neng to atos nikah aja hoyong nikah terus gaduh pasangan anak aja jomblo iya terus narikah nu dipengker aja kan hari ibadah nikah mah spesial atuh neng namina ge jiga martabak. Ari inget karena bahasa spesial mun martabak teh kan aya spesial anu campur telur, aya anu make kacang. Jadi nikah ge neng aya nu make telur, aya nu make kacang. Tuh. Aya ibadah nu dibarengan ku capek, ibadah haji, ibadah umroh. Aya deui ibadah nu dibarengan ku nyeri. Ibadah naon khitan. Ieu cep Muhammad enjing bade dihitan murang kalih keneh alit keneh pasti ya nyeri sebagian anggota tubuhna diteuk-teuk ku benda tajam berdarahnya pasti nyeri. Naon eta debeh dinya recok. Bu aya daramang ya nu palih dia bapak daramang lain nu nyora kalah maroloho kieu jiga nu bogoh bingung atuh da bingung neng atuh da bungkeleukna aya jentulna aya disebut cengcelengan da usik atuh ditanya Pak damang kieu weh kalah moloho. Subhanallah nu dibarengan ku nyeri di hitan neng nyeri di hitan teh ya ka bapak tuh cek rek nyorak moal Pak di hitan nyeri teh nyeri cek nu gondrong ge nyeri cenah Bu Haji boro-boro di hitan kacepet ku seleting ge nyeri subhanallah. Iya Ibu Yati ya teh putra pangageng nak nama hiji berarti oh nama hiji subhanallah masih kene muda berarti iya nu hajat teh Ibu Yati kagungan putra nama hiji Cep Muhammad Azdi As-Sidik itu badai ka mana itu otosnya anak berkat nak keresek ngan saeutik dileg-leg ustad itu berkat. Subhanallah ieu Ibu Yati sateu acan dilahirkeun Cep Muhammad Azdi dugikeun ka ayeuna di hitan bahkan neng sebelum lahir Cep Azdi ternyata Ibu Yati sareng Bapak Deni tos seueur harta nu dikorbankeun demi Cep Muhammad Azdi. Apa tujuannya? Ingin soleh. Naon cenah? Kan geuning sok aya ibu di sapali tempat mah di abdi mah diparigi di Panganaran upami budak nuju dikandung dina patuangan nu jadi indungna lamun nuju umur 4 bulan sok ngayakeun pangajian
maca Al-Quran nu dipalar budak hayang soleh, mun budakna hayang lalaki nu dibaca surat Yusuf atau surat Luqman, mun budakna hayang awewe nu dibaca surat naon Maryam. Ngumpulkeun tatangga ngariungkeun keluarga di dinya ngayakeun pangajian ngariung 4 bulan. Sok aya di dieu bedul lila-lila teuing ngariung 4 bulan. Ya nu kieu disebut aliran sesat ya. Ngariung dina pangajian 4 bulanna budak nuju di kantung. Bu, kantos ibu hamil? Kantos? Tah. Mun ayeuna cep ayeuna Muhammad Ajdi berikut Bapak Deni pernah dihitan, merasakan sakitnya dihitan. Ternyata ibu oge pernah merasakan kesakitan nu teu bisa diraga badanan ku lalaki nyaeta ngajuru. Bantuan non? Bu Yati nuju ngajurukeun budak cep Muhammad Ajdi. Luar biasa Bapak Deni menjadi suami yang setia. Mata kadeneng boga kabogoh teh salaki pisalakin teh nu setia. Tong milih kasep. Cinta tong karena kasep. Cinta tong karena geulis. Naon sababna punten neng? Cinta modal rumah tangga taralila da cinta masukkeuna ku seep lain setan. Ngajawab pun ditarik bari salah. Manya cinta di dahar setan. Tong kasep karena kasep, tong karena gelis lah, nu sedang-sedang saja, yang sedang-sedang. Dia tidak cantik mah, dia tidak jelek mah, yang sedang-sedang saja. Yang penting dia setia. Fakta bukti nyata Bapak Deni menjadi suami setia. Terus ulah balangah Pak ngobrol wae, kadi melong napa ka abdi. Bogoh henteu Bapak ka abdi. Henteu, ajeun teh da abdi ge henteu. Bapak Deni menjadi suami setia siap antar jaga 9 bulan Ibu Yati nuju ngandung cep Muhammad Ajdi. Bu, ulah kan tadi kan deh. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. 9 bulan Ibu Yati ngandung cep Ajdi. Neng isukan lamun geus kawin da pasti awe mah dikeureuh bareuh. Ayeuna neng ditilik ti gigir lengik ditutup ti hareup sieup disawang ti tukang lenyang payudara nuh-nur. Geus kawin mah berubah kang tong dioprek geus tadi. Saeta mah mending mung cicing leungeun. Ya Allah. Neng akan berubah ketika hamil. Perut buncit, make baju kabaya jiga orai kadut. Diuk dina kursi kalah jiga ceng-celengan, peleret. Ya Allah, ya Rabbi, punten ibu 9 bulan ibu hamil berat ngakandung budak salaki ibu. Lamun mawa semen, mawa suluh ti kebon jauh, geus karasa berat pasti diturunkeun, digubrakeun, diencagkeun. Ibu 8 bulan hamil, lamun kagok rek nyeuseuk osok eta kakandungan ibu dipihapekeun ka salaki. Pernah henteu? Pernah teu? Sugan bapak kagok rek nyeuseuk yang mihape heula. Kitupun Ibu Yati sarua neng nuju ngandung cep Muhammad Ajdi luar biasa 9 bulan lamina pecah ketuban keur waktu 8 bulan bade ngalahirkeun. Tingali Bapak Deni setia teu diantepkeun Ibu Yati dibawa ka bidan. Nya piraku dibawa ka warteg rek ngadondahar. Saur bidan teh sok Ibu Yati naik kana ranyang muhun da kana kenteng mah luhur teuing. Tarik napasna pasti da tarik tamang mah Agustusan. Sakejeunkeun keur ngahejeun neng katingali kaluar kesang nu leutik nu badag sakujur tubuh menahan rasa sakit. Ibu Yati bade ngalahirkeun cep Ajdi luar biasa. Bapak Deni ngusapan kana tarangna bari ditiupan. Setia ditiupan. Cek Ibu Yati teh naon tong tarik teuing niupana kunaon bau. Beteng mulas irung normal. Ditiupan deui bari ngaharewas kana cepil Ibu Yati cek Pak Deni. Tanganku melihat dia yang dicekam penderitaan, istriku
sukar melahirkan, tangisnya sungguh memilukan. Cek bidan sok Ibu Yati tarik napas, budak kami tarik keluar. Terus jangan menyerah. Eta rambut nages katingali, padahal rambut Ibu Yati keneh teh. Subhanallah Ibu. Boro-boro kanyeri Ibu keur ngajuru, keur hamil Ibu rek sare Neng bakal bingung. Sok ajaran engke Neng, lamun keur hamil 8 bulan ya Allah Neng cangkeng panas, dibawa nang karak sare teu ngareunah, dibawa nya ngigir sieun bake, dibawa nangkub sieun bitu. Gening sieun bitu atuh da Neng, lamun dibawa nangkub jujulautan. Jika odong-odong. Gening jujulautan beteung nu antel kana kasur tarang jeung sukuna ngangkang. Matak lamun katoel ku salakina teh kalah muter jiga gangsing. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sholawatullah, sholatullah, salam ala toha Rasulillah. Semuanya ami barokah ya lemur sholawat. La sholatullah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Iyo sadaya jamaah doa namugi ijabah. Aminan. Iyo sadaya jamaah doa namugi ijabah. Sing sarering angkat jaroh kamu ka sareng Madinah. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Putra namugi solehkeun, rumah tangga harmoniskeun. Putra namugi solehkeun, rumah tangga harmoniskeun. Rizki namugi jembarkeun, milik namugi agengkeun. Salatullah salatullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli. Luar biasa sholawat syifa nu teu daramang urang dia sing didamangkeun ku Allah. Urang kali nu bade dihitan mudah-mudahan panyawatna darahna tetengser nu kaluar sing disehatkeun ku Allah. Sifaiha ril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wadawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa iyaiha wa ala alihi sakali deui Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala
Nabi Muhammad. Sok neng dileut eta tong dianggurkeun kitu. Datos halal tos dipasihkeun ku Padeni. Bu Haji mah can dipasihan. Kene engke da aya tos disiapkeun. Karena kan tos kebiasaan punten Padeni di mana abdi balik ngaji nu dibikeun ku panitia tara duit wungkul sok aya nu sejena. Nu atos nu biasa. Cenah Padeni di dieu teu acan biasa, biasakeun ti ayeuna. Subhanallah, ibu cita-citana Padeni teh hoyong putrana Cep Ajdi jadi anak so. Bantuan anak so. Apakah ibu dengan begitu banyak harta dikorbankan? Tinggal ibu, iya Padeni masangkeun tenda menang nyewa ting sabaraha. Tingali mewah. Di tengah sayang odeng ngagayot. Panggung luhur jangkung gagah wadal. Padahal ari mu balik abdi leutik ieu malah. Nu leutik oge cukup. Ai dibere panggung nu kieu teh sok keung Pak abdi mah. Wengi ngawas neng Bu Haji di Malawus mah panggungna badag ditaroskeun ka nu hajatna. Pak panggung meuni badag-badag kieu gagah wadal. Da tara aya mu balik edan. Ieu aya naon malam kamari cenah aya pongdut. Terang neng pongdut? Naon pongdut? Jelema ompong genut eta pongdut. Ternyata keur pongdut teu aman loba nini-nini nu kasered ku nu jaroged. Ku artis teu aman seueur pamuda nu silih kadek parebut parawan ngan teu teurak da teu keuna. Maleman terakhir abdi minangkana mah meureun kokocok bebersih. Dianggapna teh naon meureunnya. Alhamdulillah keur pangajian mah aman eueuh kajadian nanaon da jelemana teu daratang. Di dieu mah alhamdulillah. Ieu tujuanana kikian teh Padeni Ibu Yati putrana hoyong soleh. Apakah bakal soleh? Sudah menampak kesolehan ku seueurna ayeuna harta dikorbankeun keur waktu dihitan enjing bade dihitan belum tentu. Leres Bu? Abdi jauh ti Panganaran dionang ku Padeni cek beja balik rek diburuhan ayeuna. Cek beja. Tapi cek Padeni cenah Bu Haji ka dieu mah ulah sing ridho we anggap baraya kitu. Ai cek abdi punten Padeni keur kieu mah eueuh dulur eueuh baraya. Da abdi mah usaha bayar we sing gede. Tapi tenang ketang neng tenang da Padeni teh jalmi eling. Eling teu Padeni neng. Tah mun cek Ibu eling ke abdi mah nangtukeun eling teu na Padeni kumaha engke waktu mere gede jeung leutikna. Mun mere gede berarti Padeni teh eling, mun mere leutik berarti henteu teu gede. Teu sopan kanu hajat nyebut teu eling. Subhanallah can karuhan ibu kukian teh ayeuna abdi jauh didatangkeun padahal mah tuh paajengan Pak Kiai ge aya mata engke mah punten Pak Kanit ya ka kasepuhan di dieu abdi tong dionang deui jauh ti Pangandaran ari ngonang tinu jauh teh resikona gede sodako saeutik era gede eueuh. Mending kene aya Kang Haji kasepuhan sok mangpaatkeun lah nu aya di dieu di Kampung Jatinegara di Kutasari ngan bisi keukeuh kapaksa urang dieu hoyong ngonang deui mu balik tinu jauh geus ulah saha-saha deui abdi we ti Pangandaran supaya teu putus silaturahmi. Abdi mah ka dieu teh dari doa tuh teu sugan abdi neng ka dieu niat rek neangan duit teu da teu leungit duit. Abdi balik ti dieu hayang di kardusan teu hayang di kardusan. Lillahi ta'ala silaturahmi ibu abdi mah dibere duit ku Padeni syukur henteu we piraku. Dari jelema mah atuh da neng UUD anger ujung-ujungna di mana-mana di dunia ini hanyalah duit yang dicari. Leres. Kesana sini sibuk sekali selalu duit yang dicari duit sok atuh bantuan dah capek kalamar lohok kieu bekaskeun neng tong sina ngagenok dina tikoro bisi setruk duit oh. Jawab duit na wungkul para pejabat jeung konglomerat ngarurus rakyat butuheun duit. Para pendidik pagawe negeri ngarurus budak hayangeun duit. Para pedagang indit ka pasar ngajual barang butuheun duit. Para petani indit ka sawah marangul pacul neangan duit. Belut moal aya duit di sawah mah
Subhanallah ibu sok neng ayeuna ku kolot masantren tadi bekelan duit mah daripu kan kada singkon atuh di pasantren mah ngalap cukup kuno aya nikmati anu syukuri matak neng boga kabogoh kasep alhamdulillah boga calon suami butut alhamdulillah mata kade niatan cintana sing karena lamun niat cinta karena Allah ningali pisalakian goreng patut wah yakin dianggap kasep juga sahrukan pokoknya mah eueuh deui nupang kasep-kasepna ngalempereng koneng parat ke huntu-huntu iwati salaki ece aya di dia santri nu huntuna koneng aya cik lamun jelema huntuna koneng jorok teh neng ajaib pinter si ibu ngajawab ajaib dah huntu mah di mana-mana ge tulang lain koneng gitu jadi lamun jelema huntuna koneng gugusin aja cikur eta teh ya tuh nah santri mah sing beun ngajawab atuh ulah telem nih halo resep abdi mah ningali santri teh tuh Bu tingali menutup aurat hijab komo nganggo naon dadar gulung oh nganggo cadar kitu tah Bu heg liar ti wengi teh salamet aman naon sababna lamun ibu budak ngorak komo parawan neng liar ti peuting teu make baju jiga kitu make bajuna anu setelan BLD buja liat dunia terus anu kahanapna teh lurah luhur sabelah erokna bupati buka paha tinggi-tinggi naon Bu bahaya ayeuna mah komo di dieu mah Tegal kebon leuweung liar ti peuting make baju nu kitu dipacok ku rai kobra rai kobrana ge dikaropeah yakin sakali macok ngabahayakeun ya awas awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana lamun marake calana nu salakina parawan dalolobana nongkrong di jalan jeung molna bari nembongkeun ping-pingna da make kolor akina majarkeun teh model gaul nyieun erok teu diukur makena paluhur-luhur da hayang kaciri mata kahadehe parawan kudu eling ieu zaman geus ti guling beuki dieu loba maling teh tengah ok bantuan awas mun teu milu mantuan nyeri huntu balik teh khususna ka kaum istri hirup kudu hati-hati sabab di zaman kiwari loba maling liang ceuli model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka panginepan sapeuting ucing-ucingan kawin karek 5 bulan geus ngais orok huntuan naudzubillah kemen mata kahadeneng ya ulah jiga jablay di Pangandaran moal di dia moal aya jablay aya di dia teh aya teu aya di dia mah teh aya nu ngaku di Pangandaran mah bapak seueur jablay teh bisi bapak hoyong geura tingali ditu Pak tiap bada magrib teh sok ngajajar di hareupeun kape tinggal milih aya nu tipe KTP kolot tapi pulen aya nu kijang panter kaki panjang pantat muter aya nu Hitachi hitam tapi cihuy kanu tos si bage aya tos si dong bau deui subhanallah ya tujuanana soleh budak tapi belum tentu naon atuh Pak Deni Ibu Yati saur Kangjeng Nabi hak orang tua kewajiban orang tua ka budak supaya soleh teu loba 3 sabaraha catet neng beriji hiji beri ngaran anu hade ayu hasina ismuhu nu sae ieu nu gondrong ieu saha ngaranna Deden Gojali golongan jalma lieur subhanallah beri nama anu sae ieu tos dinamian Ibu Muhammad Azdi As-Siddiq mudah-mudahan beliau selalu menjadi anak yang benar ya Robbal ya Bu Ari alus ngaran teh mancing dipake doa lamun budak ieu dipanggilna sidik teh bener setiap orang yang memanggil doa ti Allah turun ka eta budak sidik setiap orang memanggil sidik kebenaran ti Allah akan diberikan ka eta budak ya mangaran atuh dan nu teu pararuguh teh ya kada neng nami teh nu sae tong gaul teu puguhnya Januar padahal lahirna bulan Januari
Eta nu Februari Febrianti, nu April Apriliani, itu nu Maret Meri. Nu saya mah teh istri teh nu kieu teh duh nganges Siti, Siti Aisyah, Siti Maryam, Siti Maisyarah, Siti Moesirah. Itu Siti Maemunah, Siti Moemaneh lah. Tok neng teh eta Saroja keukepan. Jengkelerna. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Anak beri nama yang baik, subhanallah. Geus dibere ngaran anu hade ye cep ayeuna Ajdi Bapak Deni punten. Yang kedua, wa yu'adzibhu, berilah pendidikan. Teu bisa ngadidikna tuh kasindang sarikeun. Ka pasantren, setuju? Neng urang dia atau nepi urang tebih? Aya budak ibu nu urang dia di pasantren di Sindang Sari? Aya? Bu aya? Rehe dan deket Makah Yoman Bangkong. Aya urang dia nu masantren barudakna aya? Aya. Aya budak ibu nu ayeuna masih di SD aya? Teang atuh sina balik da libur, Bu. Subhanallah. Ya Bu, bangga aya santri, bangga aya pasantren, sabab budak teu dididik tina pendidikan agama yakin moal soleh moal soli. Cek Arnotin bi kejadian di Inggris, ibu apal Inggris? Abdi mawa dina mobil koncina. Cek Arnotin be the license indispensable for human being. We saw with the exception of when wasn't possible. The license was essential for solving the most complicating problem. Kaharti henteu. Akur abdi geneng henteu. Eta ge menang 3 poe ngapalkeun. Jam pidato di Padeni lumayan piduiteun. Ih, neng atuh da komo jadi santri mah kudu apal bahasa teh. Man arafa lughatain kana hayatan fi hayatain jalman wa hafal 2 bahasa teh kaya-kaya hidup di 2 dunia. Itu sok sing apal bahasa Cina. Neng apal bahasa Cina teh? Terang bahasa Cina na isuk-isuk. Can siang eta bahasa Cina. Lamun rada beurang carang-cang tihang. Tukang digawe cang cingceng tong liar cing cang-cang huntu ompong tong tuang cangkang muncang. Lamun mencret tong tuang oseng kangkung. The lesson indispensable for human being. Agama jadi penting, kedudukannya tanpa agama mustahil dunia bakal aman. The lesson was essential for solving the most complicating problem. Agama sanggupkan ngaluarkan solusi, satu jalan keluar dari 1001 macam kesulitan. Pekwe jawab neng naon sababna negara urang teu aman wae, teroris wae, gerakan pengacau keamanan bongan. Satu jawaban negara urang teu make hukum silahkan negara berajaskan Pancasila, mohon haruslah amalkan. Jangan sampai terjadi ketuhanan yang Maha Esa tapi ternyata keuangan yang berkuasa. Ulah sampai terjadi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, ternyata kebiadaban dan kedoliman bagi seluruh rakyat Indonesia. Mata kahade Bu, budak pasantrenkeun sing bungah jadi santri, lain jang guruna manfaat budak jadi santri geus boga ilmu, eueuh deui manfaatna keur inung jeung bapak. Bu, hoyong maot dianterkeun ku barudak anu soleh. Tingali tatangga abdi Bu boga budak 3 kabeh dipasantrenkeun. Bapana keur engkak-engkakan sakarat ditelepon anak nu panggedena, datang ningali bapak keur sakarat langsung nyepeng Al-Qur'an. Dikatuhun bapana maca Qur'an, Yasin wal Qur'anil Hakim. Torojol anak anu kadua dikenceun bapana maca surat di Al-Qur'an, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Torojol anak nu katilu nyaketan dina mastaka bapana, diangkat mastaka bapana, dilahun ku budak anu bungsu, ditalkinan kana cepil bapakna, la ilaha illallah, dituturkan ku bapakna anu keur sakarat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas nyawa bapakna, bapak ninggalkeun dunia na tenang gara-gara dianterkeun ku anak anu kitu hoyong Bu, pasantrenkeun budak. Ulah sabalikna tatangga abdi budak 3 lalaki wungkul, nu panggedena ngaranna si Jaja, nu kadua si Lili, nu katilu nu bungsu si Keken. Naon seuri aya ngaran Jaja? Oh aya Lili. Merek Senal baheula. Ya Allah, nu panggedena si Jaja, adina si Lili, nu bungsu si Keken. Jadi bapana lamun ngagerowan teh jali Ken. Daratang anakna kabeh. Ya Allah, si Jaja tak pernah
mah masantren dunia naku anakku inungna dibikeun bu motorna tah jang mobilna tah dimanfaatkan jang agama teu ku si Jaja dipake ulin mabok minuman keras whisky brandy mention KTA KTI topi miring Jennifer pel BK pel BM pel anjing edan di dalahar buuk di borongan leungeun ditato di udag soang melumpat bahasana anjing karolo teh nu diutahkeun lain sardencis hulu peda jeung genger modal di kebon cau bapak na ningali kerengkak-engkakan sakarat kumaha si Jaja apakah maca Quran tidak kumaha cek si Jaja bapak action pugu keur sakarat disebut action Tarajol si Lili ibu sarua si Lili teu pernah dipasantrenkeun ngadon yang carikan bapak ampura abdi can bisa mulang tarima ka bapak rek maot masuk atuh geura nyebut pak nyebut kudu nyebut naon manya bapak nak sakarat but ya Allah si keken sarwana lepas nyawa bapak na maot teu mawa kalimat syahadah teu dianterkeun ku kalimat thayyibah boro-boro ku Al-Qur'an kalimat thayyibah ge hanteu anakna gara-gara teu saro mata kade bu tong gumantung ka guru tong gumantung ka ajengan solehna anak mah eueuh deui gumantung kumaha solehna inung jeung bapak ulah salah ari budak sina ngaji ari inungna ngoprek remote laju samudra cinta bapana laju kian santang riweuh ka budak maneta ngaji indungna mah nonton TV bapana nya kitu deui kana berjamaah teu beuki disamper pangajian alasan nyeri sampean teu cara kana hiburan jauh ge kukurusukan komo lamun aya wayang jauh-jauh ge di teang masjid musola corengcang tiluan ge ujung tihang kade padeni kade yeuh ibu Yati jurungkeun anak ayeuna alit keneh ka paudkeun aya paud di dieu naon PAUD teh pendidikan anak usia dini PAUD muridna si Fuad ya nami tos sae sok neng kadenya ibu nami budak Siti ngawas Siti ngan kade ulah kadituna butut sangaran budak ieu euy Siti Sayetonia budak di ngaranan setan atuh geus gedena jadi jablay pamegat tina Al-Quran cep muhtadin cep muplikin aduh sangaran ieu nu lalaki Asep Murtadin eta nu hiji deui lanceukna Ceceng Dolimin ibu atos namina sae wa yu'adzibhu beri pendidikan sok tinggal ibu maca Al-Quran barokahna ku Al-Quran rumah tangga bakal bahagia anak soleh ditimbang di ayun aming budak bari maca sholat tuh tinggal ibu budak bade bobo rungsing datang ti dieu salakina rungsing ayeuna keur nyusuan anakna engke nyusuan bapana subhanallah ditimbang di ayun aming teh bari maca sholat selawat ulah diciuman teu para ruguh budak teh diciuman ami sare bari diogo lain ku sholawat cek inungna teh anak caa ieu inung stres sok aya nu kitu bu anak caa ieu nya inung gelo nu kitu anak sorangan tadi aku sok cing tibla bobonya cunya cing cole anak caa nya boro-boro sare budak kalah molototan ka inungna budakna geger ari kuring anak saha atuh ieu salah ibu mah budak hayang tibra sare teh anak caa ieu ku sholawat bu ku sholawat saduna fi dunya azuna